Seneng di dieu neng di luhur. Ya. Ya, sekedap pangitan Sip Kuring sejak ngabuka kedoknya dina waktu ayeuna. Anu tadi sengaja abdi teu memperkenalkan diri tadi mah gitu. Keun we da keke kasampeur tadi mah bade buka kedok. Da abdi saleresna mah angkat ibu Mika dieu teh tujuanna bade bagianana tugasna teh bagian manggil anu sok nyawer, ngajakan anu sok joget gitu. Ternyata datang ke sini harus jadi protokol, ya gak apa-apa cak abdi teh lah gitu. Apunten anu kasuhun mata tang nya saudara Pak Ustaz Asif nah cenah meureun dieu teh pembawa acara teh meuni caheng cenah meureunan ngobrol teh sabolong bentor tah kitu hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kalepatan sareng kakiranganana kitu nya pamugi sagala rupina teu ngirangan kana sagala rupi maksad sareng tujuan anu ku urang dilaksanakeun dina waktos ayeuna utamina di keluarga besarna Saibul Hajat. Salah nabi mah tugasna ayeuna bagian ngolo urang sinang palai anu osok joget gitunya anu osok mekelan MC nah ayeuna diajakan ku abdi ya etang-etang tawis pang bagea sakumaha tadi parantos diuningakeun ku pangersana Bapak Ustad urang teh nya sok sanaos ngalaksanakeun atanapi nuju ajaan teh ngadugikeun hukum adat atau napi tata cara adat budaya tapi orang teh ulah tebih tina hukum syariat atau napi saya kapungkur mah aya buhun aya syara cenah teh kitu nya mangga wilujeng Pak RW aturan wilujeng menikmati tah ayeuna ge sapertos kieu sataasana Sim Kuring jingkrak oge ngahaleuangkeun lagu-lagu favorit atau napi lagu-lagu anu nuju viral ieu ge etang-etang urang negerakeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang sadaya dina waktos ayeuna tiasa patepung lawung pamprok nyongok patepang wajah tiasa ngalaksanakeun silaturahmi pamugi silaturahmi masing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Tah urang buka heula sataacana lagu-lagu anu nuju musim ayeuna ieu mah etang-etang nagarakeun rasa syukur. Urang kasakeun dina laguna Amparan Sajadah. Ya, nagarakeun rasa syukur ngalangkungan hari ring dangding ya nya dina Wanda Pop Sunda. Kemarin di populerkeun almarhum Bapak Haji Darso Darso. Satu acan aya pamunut hikmah diri. Dina Amparan Sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya dina Amparan Sajadah abdi sumujud pasrah tunduk pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati daya deui panglumpatan daya deui pamuntangan mung Allah Pangeran abdi Pangeran anu sajati sora kapayun Amparan Sajadah kaon kasadaya nyarangan anu nuju tuangleun wilujeng menikmati hidangan pamugi aya dina kanikmatan oge kedua mempelai masing aya dina kabagjaan rumah tangga nasi aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala
sajadah abdi sumujud pasrah gagas pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati dina parang sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati ya Allah ya Robbana anu maha kawasa nyiptakeun langit jeung bumi katut sagala eusina ya Allah maha agung debat aku mundut pitulung Gusti pangeran abdi pangeran anu sajati masa abdi masa nis ahli surga nangis tekiat kuseun neraka masa abdi majalma anu resep midamel dosa astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Ghafur hapunten abdi Satacana pangitan sambil persiapan kanggo acara sawer panganten upami parantos rengset tuang urang laksanakeun acara sawer ka tempo acaan ngalangkangan cerita nu maksa datang ieu hate teu beunang di sisi lihan beutik telat ku anjeun aduh jujurna kembang asih nu mangkat pikarana hati bodasnya cas gambaran harapan suci kan hajata cinta urang Dina harima lamun kudu pepegatan dewasa muntea kudu papisah geus kapalang gede mati geus kapalangnya dewasa pun kudu ngelasan rasa dalam
kumaha urang sinang palai ari geus ieu kuduna saestuna diri teu bisa kumaha sapatatu bari saya mamalana ieu hate esedi upahanana daru masa boga rasanya di cinta kumaha urang pamoyana alah Bapak RW sor atuh Pak RW gerak payung tuh balebat geuning geus katempo caang ngalangkangan cerita nu maksa datang ieu hate teu beunang di sisi lihan petit belak ku anjeun aduh jungjuna kembang asih nu mangka ligarana hati bodas nyacas gambaran harapan suci dan handakal cinta urang kehalangan penerima lamun kudu pepekatan dewasa muntea kudu papisah geus kapala dede hati geus kapalangnya dewasa mun kudu nelasan rasa dalah di kumaha geuning geus kieu kuduna dewasa mun kudu nelasan rasa dalah di kumaha urang sinang palai ari geus kieu kuduna ieu jungjuna. Iya tadi jadi olohok nah cenah tadi mah bahasa nuju pembawa acara cenah anggun cenah ari ayeuna jadi centil. Urang langsung wae pengen sambil dipersiapkannya kanggo acara sawer buat tim wedding atau tim rias kanggo acara sawer. Serta acara penginten sambil ngantos persiapan acara sawer urang kasangakeun khusus di Obos Sinang Palai hoyong laguna Hikmah Diri. Bade ayeuna diputerna. Sok mangga ayeuna lah mending mung amprok. Ya Hikmah Diri. Ya, spesial kanggo Obos pokoknya mah update acan kenalan ke di luhur panggung lah kenalan nama. Pokoknya buat Obos semua dari Sinang Palai hoyong laguna Hikmah Diri. Yeah.
Besok dibagiakeun pangitannya buat keluarga besar panganten pameugeut Senang Palayah yang laguna hikmah diri. Mungguh aturan pangeran susah senang pasti datang eta hiji bagian moal bisa dihadang. Naon anu karandapan nalakon kahirupan kaberi kajerian dina awal bangin ditan lamun dipikir mata gerikan batin sagala tarekah nu dilakonan tapi kunaon geuning buktina gitu salah ieu lain gampang metik hasil perjuangan iwati sabar pinuh kayakinan dageni bukti gerhikmah diri pilih tepat pilih sujud syukur ka pangeran tina rupi kanikmatan jeung kebahagiaan teh kakayaan yo mangga bos kepain bos sedang acara sawir ditaros apa gitu heula atos aman sadayana atos abi mah kata joget we anu jadi oge pilih bade joget heula mah kunaon we lah bebas nyawer mah teu kada ku artos wae bade ku es jeruk bade ku beas. Ayo bos goyang bos. Naon anu parandapan nalakon kahirupan kaberi kajerian bangit kita lamun dipikir mata kerikan batin sagala tarekah nu dilakonan bos bukti geuning buktina itu salah dia lain ayo bu ada sok joget masuk gitu untuk asa-asa gampang ketik hasil perjuangan iwati sabar pinuh kayakinan dageuning bukti gerhikmah diri milik tempat pilih sujud
sujud syukur ka pangeran dina rupika nikmatan jeung kabagjaan lamun dipikir mata berikan napatin sagan tarekah nu dilakonan tapi kunaon geuning buktina itu salah ieu aing detik hasil perjuangan jiwa sabar pinuh keyakinan bari tuang mutu-mutan dan geuning bukti berhikmah diri milik tepat hilih-hilih sujud syukur pangeran dinarupikeun nikmatan jeung kabagjaan sujud syukur ka pangeran dinarupikeun nikmatan bosinang palay anu bager anu sayang soleh rajin menabung dan tidak sombong pokona sagala bisa daya cawadeun jeung kabagjaan spesial namanya Paratos kasangakeun dari Bosinang Palay tapi ternyata tidak maju ke depan. Aku tidak tahu mungkin akan di TF saja ya, gak apa-apa. Ya, sawer. Siap. Tak ina pangitan, aduh jadi kita hari ngajegang tugas. Ya saring sena pangitan etang-etang pemanasan. Abdi di dia we atunya mandunanya teu sawiasnya. Kumargi badannya cuma satu jadi kalau dibenyeng ka dia nanti aku begang di jalan ya. Saring sena acara anu paratos dilaksanakan seperti tadi abdi tak acan nutup acara da ieu mah pameng sajanten ku nyalira janten kieu we nutup mah ari rengsenya dati kawit acara pembawa acara Seren Tampi tak ayeuna panginten urang majeng heula karena foto keluarganya untuk foto keluarga yang pertama dari pengantin wanita atau di pengantin istri atau siap sadayana oh ti pameget heula oh kanggo pengantin pameget di keluarga besar pengantin pameget kanggo ngalaksanakeun foto bersamanya ya urang persiapkan wae penginten kanggo keluarga besar Bapak Endang Pangauban mangga leres di keluarga besar Bapak Endang di saat kita kesepian bisa dibuka fotonya ya sambil kita lalu gina bahasa Sunda lalu pergi lalu makan. Tos diikrarkeun mugi wae tong disapir kira saragu 15.000 itu dituna 12.5 naik ayeuna mah atuh tidituna 5.000 teh nya daya langkungna pisan sok lagunan bebas teteh tos dugi ka keluarga saha? Oh udah ya, alhamdulillah. Rupina, alhamdulillah acara tugas simkuring di season anu kahiji parantos rengse hapunten anu kasuhun, bebilih teu nyusun tina cara nutur caturna, teu merenah dina cara
ngudar caritana hapunten anu kasuhun bebili seur kalepatan sareng kirangan urang kasahakeun panginten kanggo acara salajengna sambil persiapan acara sawer panganten alat-alat saweran harus dipersiapkan wae ku sadayana kumargi teu aya nu munut lagu bingung judulna panginten dalam season ngantos we nya urang ngantos we lah kok atuh teteh lagu naon balik tah kitu atuh nu dina ieu nya nu dina TikTok teteh mah tara tep-tep aya lebet oge absen heula tuh meni tos ieu tos abu ya ente absen heula lop oren ya anda tacan menurut lagu mangga tep-tep layar ya sampai 1 M guys. Oke, insya Allah saya para saya pada disarankan ayah pun anak ayah neng Tanti Bisma Canpitan sambil ngisi waktu sambil ngelaksanakan foto bersama. Cinta kuring estu kersalira moal rek udara subaya anu mawi gelis ulah sang cahaya cinta akan muare udara supaya abi mah latah mun aya musik teh sumpah tos diikrarkeun mugi wae dong disapirakeun tuk nembo itu isi bener cinta akan benernya cinta akan lain cinta pulasan yo keboy luas lautan luhurna gunung manglayang moal burung ku akan baris di sorang bikin ciri bukti cinta anu suci mugi wae nu geulis salira nampi pragera lisankeun akan nanti waleran cinta tiajeun. Yo masih bersama Bisma Canpitan yang di jajaran teh Emoy ya Eli Gemoy. Oke salam pada sarangan salam sawios biduan artis salam pada sarangan artis cilik yang sekarang sudah maju dewasa ya. Sumpah akan terus diikrarkeun mugi wae tong disapirakeun. Oke, jadi mulai akan bener cinta akan benernya cinta akan lain cinta pulasan yo luas lautan luhurna gunung manglayang moal burung ku akan baris di sorang bikin ciri bukti cinta akan anu suci mugi wae nu geulis salira nampi
burung ku akan baris di sorang ingin ciri bukti cinta akan anu suci mugi wae gelis salira nabi ragera lisan akan nanti waleran cinta ti anjeun. Ya, sesuai dengan request yang di depan katanya bosen cenah ku aa wae nyanyina cenah pajarkeun teh. Nya meh teu bosen nya teh nya. Urang sarangan janten supados papasangan, janten aya nu geulis, oge aya nu ka. Alhamdulillah. Yes, aku dipanggil Kasep, guys. Mungkin keceplosannya. Ada kade asli eta tulus eta hebat Kasep. Alhamdulillah. Ih. Ya, aya janji kamari Neng. Hawatos terus ngarecehkeun cenah buat belaan ka pangauban heula. Ngarecehkeun, kapom. Teteh eta ngarecehkeun seueur-seueur teuing ti pom kanggo nyawer hungkul sanes sareng ieu kanggo jajan budak. Ya Neng pali dia, Neng pali dia. Ya, kita perkenalkan ya artis yang beberapa hari kemarin masih cilik dan alhamdulillah dia sudah mendapat kebahagiaan yang membanggakan orang tua, menjadi juara pertama ya di tahun berapa hari teteh? Oh 2023 ya. Alhamdulillah. Anu juara lomba non? Pupuk. Kawih Pop Sunda. Alhamdulillah juara kahiji ya se-Jawa Barat ya Kawih Pop Sunda. Anu kamari mah Agustusan alhamdulillah ya oge kenging di juara deui nya. Juara kahiji dina acara Panjat Pinang. Asli Neng, asli juara Neng mah pasti dah. Yo, hoyong janji kamari cenah. Marebun tapi bade sakumaha? Bade 2 rep atau napi setengah? Tah, itu tah. 5.000 di ditunanya teh. Oh, tekengin setengah-setengah. Dipul cenah mangga nih. 10 pul setengah 5.000 sini. Teh mah meni hitungan sareng tetangga oge. Sedang ngantosan sesi acaranya. Acara sawer Pasti. Tanpa keberadaanmu apa arti keberadaanku kasih. Terus naon atuh artina? Ngeclok beas ya kaditu. Pupus harapan dari cinta urang pirasat aya nu anjeun masulaya pindu sandiwara wan anjeun pindah rasa Kakak AA mamal minta setia sakti pagedelas wanci hatenu honcewa waas tetap bulan estu ngantos anjeun mulan ya abah ya kasih nyawer mah kasih. Gelisik percaya AA mah satia bulan bintang saksina nada agang raga kahalang sagara menganjur di cinta janji kamari deku si kaganti pagetelah lucu banget samaan bajunya samaan tapi dina soca bentar kedini
cinta salamina. Janji akan nubahala, mana sumpah akan lebih hari, hanas nenganti siang horeng dan ukur mere harapan. Purna gunung moal mata jadi kabendung lega sagara teu bisa megatkeun rasa eta janji aa sautuhna tuh bulan saksina tuh bentang saksina sumpah janji dugi ka akhir dunia. Bulan saksina mau bicara asli urang geuning ditung dengan jarilah tinggalkan hati ukur keajan diri dan harapan. Mugi Gusti giatkeun diri ali asih urang sing janten hiji Boy lagi najan lobana goda tumi baka diri ukur anjeun nu jadi cinta sanjati. Naon tetena tuh joget. Aduh, Pargoy dede. Asik. Jika hoyong di koplokeun ya hoyong. koploin Ya koploin. Teteh tadi. Jadi kabendung lega sagara teu bisa megatkeun rasa oh ahoh eta sauteuna bulan saksina bulan saksina Sumpah janji dugi karir dunia. Bulan saksina mau beda asli urang geuning ditungtun carita. dan lobana goda demi baka diri ukur ka anjeun jadi cinta sajati. Mugi Gusti giatkeun diri tali asih urang sinajengkeun hiji najan mapanangkeun duwe bagani ukur kacan dari cinta saja.
carita beda tenyarengan gantung hati numelang ukur ka anjeun diri teu harapan anak tinggi jogetnya atau lajar dari baru balik lagi deh yo dan dua ulang saksi bawa bejak tenyarengan ninggalkeun hati ukur ka anjeun diri teu harapan solo yo Dedek bisa joget gitu dilatih sama siapa sayang? Dilatih ke saha? Sama siapa? Mama? Oh, sama mama. Pandai juga ya. Pengen mani lekoh gitu. Lekoh. Bubuh da cikopi. Oke, orang majeng heula karena acara anu tak can ringse masih kena dina tata cara padika upacara adat Sunda ya. Dina acara sawer panganten mangga dibantos teh Pagar Ayu. Udah aja gak apa-apa di sini aja sama AA. Eno gagaro ada abah nyebatkeun AA kuat enu gagaro sigana ateul. Tehis. Udah siap mangga punten ka panitia di sayogeng kursi di payunan panggungnya. Yo, urang ngelaksanakeun heula acara mangrupikeun tata cara padika upacara adat Sunda dina acara sawer panganten kumargi masih kene aya waktos ya. Sebelum azan zuhur bergumandang, urang ngelaksanakeun heula mangrupikeun sadar. Gak mau tuh. Nanti ya udah nyawer ya. Kita lanjut. Deli, sambil persiapan di payun panganten ya, biar tidak kasedek waktu ka zuhur. Anu hoyong kacanak di sawer radanya ketana kepali dia meh kacanak di sawer. Nu panganten baru oge nu panganten bari oge teu sawios. Urang sawer sadayana pokona. Insyaallah upami aya salah sawios wargi anu nyakseni dina acara sawer upami anu jomblo saparantos ngiring sasarengan di sawer enjingna sok gaduh jodoh. Amin ya robbal alamin sok. Makana kudu rajin di dia. Sementara sapunten anu kasuhun kanggo anu ngalaksanakeun foto bersamanya nyuhunkeun di cut heula sekedap. Soalna gemat di foto mah tiasa nuju duhur oge da jempling. Bilih sawer mah ke bantrok sareng acara. Ya
acara sareng adzan zuhur. Kapagar ayu pagar bagus bados kapayunan panggung di canak payungna. Oh nyawernya di situ. Bilang dong dari tadi di situ gitu. Jadi kemudian aku ke situ. Yuk nih. Di sana sana. Boro korsina di dia dipasang tuh. Biasa. Yuk megang Kak. Anu bade moro, ya ka dia. Hayu, yuk tuturkeun Om. Aduh Om. Nya. Gonta ganti samaruk teh. Tadi ayeuna Om. Nya ada. Oh, di sini kita di pelaminan aja, Dek. Apa? Di tengah. Di dia atau biasa abang di sisi kan. Bapak hajar di dia ada. Ada. Oh, biasa saat ini. Pengantin nama di itu. Ini dia mah Ibu Ramana. Pengantin di luhur kedah ngawur kena. Sak mangga. Ya, biar ayeuna dah hiji deui. Oh iya, siap. Oh ya, peryogi kauninga disakedengan urang moro saweran oge aya hadiah yang sangat menarik sekali ya. Karena di sini ada door prize hadiah ka dedeh kanyaa ti janten Ibu Ramana kanggo panganten. Janten aya ka dedeh kanyaa dina acara sawer ke aya artos nu diawur-awur terus artosna dicanak margi aya nomor undian ti hiji dugi ka salapan mungkin pangintennya. Tong waka diawurkeun ayeuna nya. Janganlah nanti sawer acan artos tos seep mending bereskeun heula ngahaleuang neme. Ya, acan ra supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan acara sawerna. Kanggo ngawurkeun satu acan rengse sawer tong waka diawurkeun nya. Ameh kitu mah walatra sadayana anu moro ka bagian anu nyawer oge tiasa moro ka handap. Ya, nanti udah beres baru peryogi kauninga sing saha bae anu kenging artos aya nomoran ieu nya aya hadiahan. Tiasa diriron ka panitia. Oh, ya, siap. Yuk, urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Buluung jalan rahayu ngemat jalan. Narabi. Buluung jalan rahayu ngemat jalan. Rabi awalna pantepung rasa di patri ku angkat jika ding terima kasih lahir Duduh teuing ya naki ibu bade nyawer heula sakada sawerna nakeun piwuruh mangka regepkeun ku hidup teh masih tawakal dina laki rabi teh enteng mangga asak mikir nu lantip goni rarabi seracocobi kadiri hidup teh sia uyunan dina kahirupan.
sakitu ibu mitutur kalis karena hati kedua kasih semauna saring kira-kira waringon karumah tangga anu dipirido Gusti. Amin ya robbal alamin mugi Gusti kela sakedapnya wargi akang asa betawis payungna di beresan heula we pajengna tos cekap ayo panganten ngadeg berdiri dulu ya udah berdiri nanti begini ya udah kedua mempelai dilempar baru kedua mempelai naik ke atas biar aman ya biar tidak kagaleuy ya sekalian naik biar aman yuk nah gitu ya tadi mana kanyut udah dilempar nggak apa-apa baik ayah kanyut kunangan guys mangga lahor belanya aya kene ya timbang anten aya kene serne yo terakhir anta aya kene panganten ngodok deui hei kamera mah make jeung marebut sagala eta urang ngaruksa aduh besok teh baru dakwain ora semoronya saksana heula. Nah, beresalah saksanakan heula teh artos nasuk saliksik. Duit 500-an gua disaliksik dina kembang. Pajarkeun. Kana rengeng sadayana. Cung anu teu kengeng. Anu teu kengeng mana? Ngacung. Kacian deh lu. Ya, yang ada door prize, yang ada nomornya silahkan ditukar di paling mana, Bu? Di meja panitia mana? Oh ya di dalam. Atas udah habis. Ya. Oh ya di pagar ayu. Anu kengeng artos aya nomoran tiasa disanak di meja pagar ayu, meja nampi tamu. Ayo neng, atuh naon? Yuk. Udah dulu, udah mau duhur dulu. Dan jadi lapang doa kanggo kedua mulai anu parantos reksa di istrenan. Iya, sementawis sejauh nur pamit, insyaallah sareng sena zuhur masih tiasa di sarangan. Gus Sim Kuring sapara kanca asmanati keluarga besar Bisma Canpitan oke di sarangan Gus Sim Kuring Stephen William anu bari sarangan di Nilai Sesan anu salajengna. Sakitu kabeh hatur sagala rupi acara anu paling di sangga Gus Sim Kuring hapunten anu kasutina sagala rupi kalepatanana. Berat-berat hidup mah nikmati aja apa yang kita dapatkan.
ngerokok itu. Ya, spesial buat Pak RW bersama Ibu Kader sini ya. Wios Pak RW tong emutan masalah saweran. Abah Adis mah bebas tekedah ku acis wae bade ku manuk. Cinta lu jadi dulu mulai dianggap leuwih. Duka saha jeung kudu kumaha atukeun rasa sabab ieu cinta jeung ieu rasa kacida sok sanajan hati ieu teu narima tapi dalah dikumaha anjeun geus milih nulian. Ayo bayang deh teh. Nah, betul. Sarangan ya. Asik. Ini nyohonkan laguna karah pura-pura tidak mendengar. Beri hati ieu meniperi saprak anjeun salah milih lain dianggap leuwih. Kudu ka mana, kudu ka saha, jeung kudu kumaha ngadukeun rasa nu keukeuh teu ditarima. Sabab ieu cinta jeung ieu rasa teu bisa asa saha tepi ka ayeuna ku berat kacida sok sanajan hati ieu teu narima tapi dalah dikumaha anjeun geus milih nulian. Sekali lagi ya Bu ya. Siap. Kudu ka mana, kudu ka saha, jeung kudu kumaha ngadukeun rasa nu keukeuh teu ditarima.
biasa teu bisa kasasaha tapi ka ayeuna ku berat hati sok sanajan hati ieu teu narima tapi dalam di kumaha anjeun milih mulia donoh digebrokeun barokah jazakallah khairan kasiran ya nuhun pisan jadi geumpeur aduh ayeuna nya disawer teh lah abi mah sok jadi kaku tuman merenya iya dilajeng nuhun ka teteh anu pantas menurut lagu ternyata lagunya sudah diputar tapi teteh tidak ada reaksi sama sekali ya. Gak tahu tidak ada reaksi sama ya, sekali. Tidak ada reaksi kayak yang mati rasa itu ya. Mati rasa. Ada lagu gitu. Hayu panginten di detik-detik terakhir season anu terakhir panginten teteh atos aya pamulut laguna deui dikapalinkeun. Aya laguna berat pasti berat deh. Berat. Kumaha manggulna apa? Manawi teh saya pamulut lagu deui ti palipayun mangga cenah teteh dikapayunkeun. Atuh keluarga besar panganten manawi ayeuna mah tos katinggal dari ini pangintennya bade ngarasakeun kapalipayun masih kena diantos. Sada channel panginten aya pamunut. Mangga bade dipunut. Kah? Siap boleh. Sini pengantin. Si keribo, langsung si keribo ya. Si keribo. Ayo yang punya si keribo boleh. Tadi mah nuturkeun teteh jadi adegan. Ayo sayang. Pengantin di atas panggung, untuk yang lain kalau penuh di bawah aja ya. Nah, gitu. Ya. Keluarga di bawah. Lagi cantik. Pandangan pertama aku jatuh cinta. Si dia mendekat, hati tak keruan.
yang ternama, oh Linda istrinya, aduh jadi pacarnya. Ayo pura-pura jangan dipandang panganten. Si dia beneran hati tak karuan, tunggu gemetar kalau berkenalan. Pandangan pertama aku jatuh cinta. Lagi pengantin. Odong dari pengantin masih ada.
karaoke di Hanung buru. Buru-buru. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mampu mengambil kecewaan. Ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Suka-suka nongkrong di pinggir jalan. Suka-suka bernyanyi walaupun kadang goyang-goyang asik. Berjoget walaupun kadang goyang-goyang happy. Sosok barudak karaoke dia terlihat besar. Pergi tamasya ke bidang ria. Pulang-pulang ku berbadan dua. Meski tanpa restu orang tua. Sayang aku rela membawa pulang. Gak terasa udah setahun. Siapa mulai melagapiku. Sampai gak mulai ke rumah. Berpincut canda di jalan. Abang cara pulang, aku cara hiburan. Lai 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 lai, panggil aku si jalan. Abang cara pulang, aku cara hiburan. Jablay dua, jablay dua. Jablay yang lain, jablay. Ayo jablay dua, jablay dua. Ayo Bu Haji, naik Bu Haji. Jangan sanggup terima dunia gemerlap. Rasa sunyi sepi tanpa kehadirannya. Menghiasi pesta-pesta bergembira, lupakan duka lara, walau hanya sementara. Bu Haja, mana Bu Haja? Ayo, 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 ayo. Digoyang mulai jalan. Banyak mata yang menyita, tak peduli terus berangkat. Lai 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 jablay. Digoyang mulai jalan. Lai lai jablay, lai lai jablay. Berdiri jangan dibelah. Ayo beri semangat keluarga besar. Ayo ya detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir. Ayo Bu Haji. Ayo detik-detik terakhir. Ayo. Ah, gesek. Terasa sunyi sepi tanpa kehadirannya. Menghiasi pesta-pesta semua bergembira. Lupakan semua duka walau hanya sementara. Cak, 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 cak. Yo. Sebe, sebe.
peduli terus melangkah. Lay jamblang, jangan salah menilai jamblang. Lay jamblang, boleh dilirik jangan dibelah. Ayo, 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 ayo. Kali dia. Sang putih malam dunia gemerlap, rasa sunyi sepi tanpa kehadirannya menghiasi pesta-pesta semua bergembira, lupakan semua walau hanya sementara. Saya pun dia. Jangan salah menilai jamblang, banyak mata yang menyintai, tak peduli terus melangkah. Lay jamblang, jangan salah menilai jamblang. Lay jamblang, jangan dilirik boleh dibelah. Dicamblang. Pak RT banyak duit apa RT? Sinjang kejetelo lapang dasar nu harera dianggo bumonya mojalanan di karawana masa eta moja nu rambutna kelimutan sinjang pada eta moja di karawana saha nu ngalah adia coki bari angkat kagandeuan barinya pangsapura eta moja di piana. Pemuda idaman. Ayo pemuda idaman.
pengantin. Hey. Ayo. Ah, gitu. Ayo. Ayo untuk bicara laut teuing. Kalau belum bertemu hatiku rindu perasaan gemetar seluruh tubuh. Kalau belum bertemu hatiku rindu perasaan gemetar seluruh tubuh. Semanis madu memudang idaman manis kebun. Masuk teriak senyum terbayang wajahmu. Udah hujan jadi Sama tuh Neng Rere kapayun. Awer deui. Kalau belum bertemu hatiku rindu perasaan gemetar seluruh tubuh. Kalau belum bertemu hatiku rindu perasaan gemetar seluruh tubuh. Ha ha. Yeah, yeah. Ha, ha. Yeah, yeah. Aya keneh teh. Aya keneh tutup. Cemplit. Mau itu nagi. Itu pemain nagi dari lokasi sebelah. Aduh. Aya keneh teh. Aya kene teh. Masih aya kene senang sama pejit pamang depan dulu. Cobi baca, cobi kan garis kawasan mau aya kene pamut laguna. Aya. Pangan kene cobi hayu. 2 deui. Aya 2 deui. Aya 2 geureuleuk deui cobi. Takdir. Siap. Oh, teh Magadir. Baik Magadir. Karena dikuru dong atuh. Hayu cenah ibu ketua hayu aya takdir. Berarti emang 50% Pak RT. ewangnya. Pak RT 3 sih. Spesial untuk lagu Cinta. Terima kasih. Baru dak sok atau visi ditutup. Turun ya. Sinari bagaikan layang putus dari benangnya, bagaikan lagi
ditutup rawa. Sekian lama kita bina, sekian lama kita bahagia, suka dan duka kita jalani. Memutuskan tali perkawinan kita, kini diriku menjadi janda. Kini diriku telah berdua lagi, kini diriku jadi berada. Tiada ku sangka, tiada ku kali rumah tangga, cinta yang suci selama. Ayo lagi ada. Salah sudah ditelan api, bagaikan putih siang hari, bagaikan layar putus dari benangnya, bagaikan langit tertutup memutuskan tali perkawinan kita, kini diriku menjadi janda. Diriku telah berdua lagi, kini diriku jadi perana. Tiada ku sangka, tiada ku duga, kali rumah tangga, cinta yang suci selama ya mustahil sudah ditelan bagaikan putih siang hari, bagaikan layar putus dari. Silakan tonton di channelnya YouTube, bagaikan langit Asyifa tertutup hawa. Jangan lupa kita live streaming dari pagi ya sampai sekarang ya di channel YouTube-nya Akila Tasya Akila. Tasya Akila. Jangan lupa Ayo, di subrek, di subrek, di like, di like, di komen ya. Hai. Iya. Siap. Dari Tasya Akila dipencugeun, mencug hiji-hiji. Siap. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Hiji-hiji mencugnya 2 detik we. Mencug hiji-hiji. Halo teman-teman online. Ya jangan lupa di share-share ya. Tanda tanya, tanda. Jarak lagu. Sok pencuban hiji-hiji. Bapak,
Apinya ngeris Pak RW anu bager karena jungkrang anu nistang cerita mati bingung dari rumah hidup abi ini minum noda jeung dosa sigana mah bisa sasaran leuwih hade urang mah bisa wae Kami hatur pengen sa mangurpikeun lagu anu pamungkas dari jeung sapara kanca sono kepetok waktu sepecah kabagat ku mangsa aya mangsana datang aya
ulang jin datang tugas pasangan. Berbina sanes kirang sono, sanes kirang betah, berbina waktu sekarang tentunya kapan deui. Kanggo ngering acara. Berkati sempuling sapara kanca di keluarga besar Bisma dan gawe bareng audio sound system Chen Sound Audio ada di jajaranku Deheli di waktu saya sempuling sejauh dulu pamit khusus kau ke keluarga besar sebuah hajat atur nuhun dina sagala rupi parti kudu langkung berlipat ganda ya sakali deui sempuling sedaya undur pamit atur nuhun karena sagala rupi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saninten buah saninten, di sana kaparapatan. Hapunten api hapunten, pilih ayah kalepatan. Nyagakeun sabarang salayan, lebet kacabe mah hanteu. Nyagakeun tapi lumayan, lebet kacabe mah hanteu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Sayur ketimun, buah kedongdong. Permios kasadayana. Burung nuri terbang di awan, hinggap di pohon jambu. Artinya, kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Jauh-jauh. Saat acan orang beberes, penginten nyohonkan dituturkan ku sadaya. Walau